Sampurasun baraya, dina danget ieu sim kuring bade cumarita ngeunaan sakadang titiran jeung nyiruan. Dongeng ieu teh ngeunaan sosobatan dina pengajaran bahasa Sunda kelas 3 SD. Kacaturkeun di hiji leuweung, poe keur meujeuhna moreret, dangdaunan oge lalayu, teu kuateun ku hawa panas panon poe nu sinarieun harita maka cida panasna. Kitu deui sasatoan, gawena teh salasap sulusup kana rungkun, nyaeta neangan tempat ngiuhan. Teu jauh ti dinya aya nyeruan keur kuluntang kulinting neangan cai, manehna teh kacida ngarasa halabahabna sanggeus kukurilingan di jero leuweung ti isuk-isuk. Tah akhirna mah sakadang nyeruan teh manggih pancuran, tuluy bae di deuketan arek nginum. Tapi karek ge euntreuk, sakadang nyiruan teh disorodot terus ragreg kana cai. Tulung, tulung. Sakadang nyiruan teh jejeritan bari roroesan dina cai ampir pae. Beneran aya manuk titiran keur ngiuhan dina dahan teu jauh ti dinya, ngadengen nu tulung-tulungan. Geuwat titiran teh muru datangna sora. Maksudna mah rek nulungan, nya bae ku sakadang titiran katenjeun nyiruan teh. Geuwat metik dangdaunan, tuluy cicing di luhurna. Bari renghap ranjuk, sakadang nyiruan nganuhunkeun ka sakadang titiran anu geus nyalametkeun nyawana. Isukna sakadang nyiruan kukuriringan rek barang siar. Barang nepi ka hiji tempat, manehna mirengeuh aya paninggaran nu keur ngecengkeun bedilna. Barang disidik-sidik, horeng paninggaran teh keur ngadodoho manuk titiran. Sakadang nyiruan teu samar yen titiran anu didodoho ku paninggaran teh anu kungsi nulungan manehna di pancuran teh. Sakadang nyiruan teh tuluy hiber muter-muter luhureun sirah paninggaran, nya maksudna mah ngaganggu paninggaran. Tapi paninggaran teh jiga nu kurang denge. Lantaran tarekahna teu hasil, sakadang nyiruan mikiran deui cara sejen. Manehna manggih akal, tuluy imut, gancang nyiruan hiber cara angin. Muru bitis paninggaran nu rek ngabedieu titiran teh. Celetet bae diseureud si paninggaran teh. Paninggaran teh ngagubrag, geblug labuh. Sakadang titiran geuwat indit sing jauh, cek sakadang nyiruan. Sakadang titiran karek ngeuh mun manehna keur didodoho ku paninggaran. Tuluy bae manehna hiber ngajauhan eta tempat bari teu poho nganuhunkeun ka sakadang nyiruan.